kalangkung tadi dina sesarahan teh dina srog teh sumping sok dikongkorongan ku kemang ku calon mitoha eta teh idenya tah karena rangkaian acara buka pintu ku panganten ieu teh pamit aya pantona mareregan kitu disingkapkeun nya geblus panganten pamaget teh kitu abus lanca lajeng nincak naog gebro eta teh tah lajeng di kumah diwasuh peana teh gitu dilap duwi ka bersih gitu tah lajeng upacara salajengna teh meuleum harupat saparantos dibeuleum eta harupat teh dibebeskeun kana keni di pareuman gitu tah nya eta teh siloka sadayana ge simbol lajeng aya pakenyang-kenyang bakakak nya gitu tah eta teh memang endah pisan nya kapungkur tah kiwari mah eta teh geus hese kapanggih nya upami diguar eta siloka-silokana memang luhur pisan peradaban Sunda teh gitu ke kapayun urang guar ieu mah urang bandingkeun sareng pesta pernikahan kiwari gitu. Ayeuna nya tah ayeuna mah ti sajabina ku bahasa anu teu warawuh gitu nya. Memang acarana ge ngaadopsi nya ti bangsa deungeun nya. Kawas kirab pan ti payung mah teu aya di tengah-tengah acara ngabring-ngabring panganten nya. Teu aya oge upami dina akad teh osok diabringkeun ka balai nyungcung nya ka kantor KUA kitu tah ka panaib nya tah ka palebe sok diabringkeun nganggo karetek kitu tah ka kaum ti payun mah hari ayeuna mah pan aya kirab teh ukur diabring-abring we di tengah-tengah eta di dinya di gedung mah pan lega kitu tah kirab namina teh hiji eta minangka budaya anyar nya gitu. Lajeng lepas balon eueuh da baheula mah